Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ka-8. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana. Alhamdulillah upami daramang sadayana mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sate asana ieu dongeng dilajeng ku Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insyaallah Abah sareng aja mantara bakal terus marengan para mitra satia di mana wae aya. Atur nuhun kana pangrojongna, hatur nuhun. Mangga atuh para mitra sadayana ulah nyongkolong ting kana waktos urang teraskeun pedaran dongeng urang anu katunda dugi kanalikannya eta Juragan Sobali sareng Rosmala oge si Odoy mulih deui ka Batu Kayas santosna nyaeta ngontrol perkebonanana. Mangga kasadayana wilujeng Bandungan dugi ka Rengsena. Teka catur di jalan akhirna sedan hideung asup ka pakarangan geus kitu sararea turun kasampak Abah ambu jeung si jangkel kumpul di tepas reureuh tina gawena. Rosmala uluk salam tuluy sararea dariuk ngariung pok Abah Kusman tumanya. Eta geuning asa ku terehan teuing ngontrol perkebonan teh apa teu narepi kitu? Saur Abah Kusman heran karena tereh balikna. Ari si Odoy ngajawab karena pertanyaan Abah Kusman pok. Akang ngungkul heran. Kuring mah rieur Kang kana sirah. Rieur lah. Cik si Odoy bari nyicikeun cai tina poci regot diinum. Ari nyaneh rieur teh rieur kunaon doy? Mabok kendaraan? Tanya Abah ka si Odoy. Akang mah piraku atuh si Odoy mabok kendaraan atuh Kang. Era atuh ku umum ah. Ari geus kunaon atuh doy? Tanya Abah Kusman penasaran. Panjang Kang caritana. Malah mah pasti akang oge bakal rieur lah andenge carita ieu. Cik si Odoy merenyaho. Piraku doy kadar carita kalieur kudu tepa mah di mana bibitna doy. Sok gancang caritakeun ka akang. Cek Abah Kusman nangtang. Geus kitu mah derekdak si Odoy ngaguar carita nu kaalaman ku manehna di tek-tek teu aya nu kaliwat. Sanggeus seep caritana si Odoy mungkas ku caritaan kieu. Tah sumuhun Kang. Cek si Odoy. Ngadenge eta caritaan kabeh nu aya di dinya ngaharulang asa ku teu percaya. Utama nama ambu Ela jeung si Janggel. Pang nama Abah Kusman. Harita jara rempet teh aya nu nyoraan. Lempok itu si Odoy ngagak-gak seri. Cek kuring ge naon? Tepa ari geus kitu mah. Buktina ting harulang jiga hayam salatri. Cik si Odoy asa menang perang. Lami-lami Abah Kusman sadar tuluy nyarita. Ari kami mah doy heran ku dua ku tilu. Nu kahiji asa ku heran ku caritaan Jang Sobali anu dicaritakeun ku maneh. Nu kadua heran ku caritaan si laing doy. Batur mah muntas cacarita teh sok ditungtungan ku tah kitu. Eta mah rek tah kitu bah, rek tah kitu Kang. Ari si laing mah kalah ditungtungan ku sumuhun Kang.
Lain sumuhun atuh doi, mun erek tah kitu Kang, kitu kuduna doi. Sumuhun kitu Kang, akhirnya makan nyambung keneh pan. Cik si Odoy bisa pisan ngajawabna. Ari Abah Kusman mairan, terserah ilaing doi Nah jadi pikiran teuing keur kami Cek Abah Kusman bari ngareret ka Rosmala. Nu direret tuluk tungkul, tuluy Abah Kusman ngalieu ka Juragan Sobali. Sarua Juragan Sobali oge tungkul. Tuluy Abah Kusman ngalieu ka Ambu Ela. Ari Ambu Ela surti katetepan Abah Kusman. Pok Ambu Ela nyarios. Eta teh bener atawa heureuy Jang Sobali anu dicaritakeun ku si Odoy teh? Ambu Ela tumanya ka Juragan Sobali. Ari Juragan Sobali narik napas tuluy cengkat tina tungkulna. Pok nyarios. Ambu, oge Abah, nu dicaritakeun ku Kang Odoy teh kacida benerna. Ngan aya salah sahiji caritaan anu perlu persetujuan Ambu oge Abah nyaeta perkawis Rosmala. Anapun keputusan Ambu oge Abah abdi mah ngiringan wae, tapi tetap perkebonan mah di Batu Nunggal tetap jadi milik Rosmala. Kitu tah Ambu oge Abah. Cek Juragan Sobali nerangkeun isi hatena. Ngadenge kitu Ambu Ela nyarios ditujukeun ka Abah Kusman jeung Rosmala. Ari Ambu mah satuju wae mun emang eta jodoh anak Ambu. Ngan dina lersan ieu kaputusan aya di tangan Abah. Kitu Ambu mah. Saur Ambu Ela bari ngareret ka Abah Kusman. Nu direret cengkat tina calik santai ka calik tegak. Bari pok nyarios. Abah oge sami seperti naon nu dicaritakeun ku Ambu. Ngan dina leresan ieu perlu dikanyahokeun ku sarerea terutama kanu bersangkutan. Menurut agama urang, agama Islam, perkara ieu emang kaasup ibadah. Maka eta perkara bakal jadi ibadah mun kena syarat jeung rukuna. Salah sahiji syarat dina pernikahan nyaeta sadayana ridho. Anapun mun hiji lalaki ngagaduhan istri leuwih ti hiji, eta nambah syaratna nyaeta adil. Artina berlaku adil. Nalika anjeun bisa berlaku adil. Ari kos Abah mah sambung doana wae ngan dina leresan ieu Abah teu bisa mutuskeun, tergantung anu rek ngajalankeunana. Sok sanajan eta anak Abah. Sadayana keputusan aya di leungeun anak Abah nyatana Rosmala. Kitu tah ti Abah mah, Jang. Tah ayeuna sakalian Abah rek naros ka anak Abah nyatana Rosmala kumaha cu? Nah anjeun narima kana kaasih Jang Sobali. Sok bejakeun ulah ngarasa kapaksa. Da Jang Sobali oge moal rek maksa. Kitu saur Abah Kusman panjang kalawan lebar. Ari Rosmala ngarenghap narik napas tuluy pok Rosmala nyarios. Abah oge Ambu ari pikeun Rosma nalika Abah oge Ambu ridho kana hiji perkara, maka insya Allah oge ngaridoan. Maka Rosmah ngiringan wae. Kitu tah Abah oge Ambu. Cek Rosmala jawabanana jelas jeung kaharti tur tegas. Tah kakupingnya ku sarerea. Intina mah Rosmala narima kana kanyaah Jang Sobali. Tah ayeuna Abah rek naros ka Jang Sobali. Lamun geus aya kaputusan kieu satuluyna rek kumaha? Tanya Abah Kusman ka Juragan Sobali. Ari Juragan Sobali disagigireun bungah teh hatena pikiranana mah pabaliut. Terus terang teu bisaeun mikir. Pok Juragan Sobali nyarios. Muhun Abah. Sadayana katampi ku abdi dina masihan keputusan.
Nanging kangge saterasna mah terserah Abah. Jawab Juragan Sobali masrahkeun. Acan oge Abah Kusman ngajawab celengkeung. Si Odoy mairan kana omongan Juragan Sobali pokna. Ari cek kuring mah kieu punten ka Akang oge ka Ece jeung Kajang Sobali punten ya. Menurut kuring mah kieu Kang, poe ieu keneh ieu perkara bereskeun. Sok dahukeun ku Akang Rosmala jeung Jang Sobali. Teu kudu rame-rame Kang, nu penting beres roes tur halal. Tak kitu Kang. Kumaha? Cik si Odoy dumadakan omonganan tegas tur ngajaluk. Abah Kusman ngahulang sakedeung dina jero hatena menerkeun kana omongan si Odoy. Geus buleud mah kana satuju napok Abah Kusman nyarita. Ari Abah mah satuju kana omongan maneh teh Doy. Ngan teuing keur ambu jeung Rosmala mah oge Jang Sobali nyatujuan atanapi henteu. Saur Abah Kusman bari ngareret ka Rosmala oge ka ambu. Ari ambu mah satuju wae, tapi kumaha hidup we Ros, kumaha satuju teu? Cek ambu Ela nanya ka Rosmala. Ari Rosmala teu ngajawab ukur ngareret ka Juragan Sobali. Ari Juragan Sobali surti tuluy nyarita pokna. Abah, abdi oge satuju kana cariosan Kang Odoy. Kitu omongan Juragan Sobali. Tah, saupamakna kitu, Abah mutuskeun ka sarerea yen poe ieu urang dahupkeun anak Abah Rosmala jeung Jang Sobali. Oge ka maneh Doy. Sok ondang palebe jeung tatangga anu dareukeut. Keun Abah jeung Jang Janggel rek ngalalauk. Ari ambu dibantu ku tetangga titah mararasak. Sok ayeuna mah urang gerak sadayana, sok hayo. Cik Abah Kusman mere kaputusan ka sarerea. Akhirna poe harita keneh der digarawe. Malah tetangga kabeh disarambat pikeun olah-olah. Palebe katut para ustad oge ustazah sadayana diondang pikeun nyaksian kana walimahan Rosmala sareng Sobali. Akhirna poe harita oge Rosmala sareng Juragan Sobali ditikahkeun ku Abah Kusman resmi ngahiji antara salaki jeung pamajikan. Kacaritakeun isukna Juragan Sobali pamit ka Rosmala oge ka Abah Kusman jeung ka ambu. Pamit rek mulih heula ka saojajar. Nyaku sadayana oge diijinan. Geus kitu mah Juragan Sobali jeung si Janggel arindit nuju ka desa saojajar. Para mitra sadayana cag urang tunda lalampahan Abah Kusman sakulawargi jeung Juragan Sobali. Ayeuna urang caritakeun anu tos lami ka tunda nyaeta Ki Ganda Rajit jeung anak buahna anu arek nepungan guruna anu ngaran Naga Elor alias Ayah. Harita teu kacatur di jalanna. Ki Ganda Rajit geus nepi ka tapal batas Bukit Hideung. Ari Bukit Hideung teh hiji leuweung anu tara kasabaan ku jalma biasa. Sabab eta leuweung kakocap sanget. Puguh ari sasatuan mah. Kayaning monyet, oray, bagong, oge aya si raja leuweung anu kacida garanasna. Anehna keur ka anak buah Ki Naga Elor mah teu daek ganggu, tapi lamun jalma lian nu datang ka dinya ukur bisa asup eueuh kaluar. Reg Ki Ganda Rajit ngarandeg di tapel bates, tuluy manehna kadua anak buahna pok nyarita. Eureun euy, eureun sagedeung daal, bo. Eureun heula. Ka dieu eta buntelan deui. Ceuk Ki Ganda Rajit. Ari si Kadal jeung si Kebongasin marekeun eta buntelan bari pok ngomong. Arek di kumahakeun ieu buntelan teh ka? Ceuk si Kadal. Tong loba tanya. Ku aing moal diberekeun kabeh ku aing ka si Ayah. Pan sia ge hayang meureun bagian. Ceuk Ki Ganda Rajit bari nyokot dua buntelan, tuluy eta buntelan teh diasupkeun ka sedong nu dihalangan ku batu anu kacida gede.
anu moal mata kapanggih ku jalma anu lian. Ieu buntelan anu dua ke ku urang bagi 3. Keur urang senang-senang ke di batu 3. Piraku sia teu harayang kadinya. Ceuk Ki Ganda Rajit bari nyareng. Ari si Kebo Ngasin mairan. Aduh, emang geus lila kuring can ampruk deui jeung si Poni. Duh, teu teh kuring geus kacipta ku kuring Ponina. Aduh. Bener eta teh Kak. Ka batu 3 kan Kak. Aduh Poni tungguan ke Akang. Aduh, ceuk si Kebo bari Ngasin. Cakakak sarerea siri bari jeung teu puguh oge. Heuh gitu eta mah. Ayo ayeuna mah urang nepungan aya. Buru-buru ah. Ceuk Ki Ganda Rajit bari miheulaan. Bari miheulaan indit dituturkeun ku si Kebo jeung si Kadal anu ngagemol buntelan. Teu kacatur di jalanna harita tiluanana geus aya di hareupeun guha nu aya di Bukit Hideung. Eta guha ari di hareupeunana mah kacida sempitna, tapi di jerona mah lir ibarat imah biasa. Aya ruangan tamuna, kamar-kamar jeung aya palataran nu kacida legana. Sameme asup si Ganda Rajit muterkeun heula hiji batu ku 2 leungeunna. Kalenge pakerekek blug jiga aya batu nu diadu di jero. Dibarengan ku kalong nu ting jorolot ti jero kaluar. Sanggeus eta kalong adi luar, tuluy arasup deui ka jero. Geus kitu mah Ki Ganda Rajit jeung kadua anak buahna arasup ka jero. Di jero nyampak hiji jalma, pangawakanana leutik, buukna carang jeung rintik, kulitna ting rariut, leungeunna laleutik bari jeung ting pelenting. Puguh ari beungeutna mah ting rariut, cirina laleutik, irungna katutup sabelah. Ngan matana we anu katingali herang semuhurung. Harita eta jalma diuk nyarande dina batu anu ngabentuk bangku panjang. Dina lahunanana hiji ucing anu pika rijideun, buluna carang, beungeutna petot, buntutna rapet, kagigir jiga dielem, ari warnana tutung jiga kabeuleum. Tapi bari jeung kitu oge eta ucing teh kacida dipikanya nah ku eta jalma. Ari Ganda Rajit sajongjongan ting jarenteng we ting jarentul bangun kaku. Tapi lila-lila Ganda Rajit maksakeun ngomong bari nyamperkeun pokna. Ayah Ganda Rajit datang ya. Ganda Rajit sono ka ayah. Cik Ganda Rajit bari ngajengjen di hareupeun ayah. Si horeng si mana horeng. Amboeng rajana Amboeng si horeng eta teh nu disebut ayah atawa Naga Elor. Jawara pilih tanding, teu aya pakarang anu mempan, teu aya ilmu anu bisa ngalumpuhkeun. Eta ka Ki Naga Elor. Kabeh jawara tatara papat madhab seber ka ngaranna Ki Naga Elor. Naga Elor ngareret ke Ganda Rajit, matana anu petet teh. Matana anu petot tapi buleud ngaburileng ka Ganda Rajit semuhurung. Ganda Rajit meningal helap hatena, tuurna nyorodcod, leungeunna ngeleper, tapi sakuat tenaga Ki Ganda Rajit nahan kana nangtungna sangkan ulah ngagubrag-grag-grag. Mata anu hurung mencerong ka Ki Ganda Rajit, aya kana samenitna mah teu lila pok eta Naga Elor ngomong. Sia naka mana wae maneh teh ganjerit. Ayo salim heula. Ayo salim tong era-era. Cik Ki Naga Elor bari nyodorkeun leungeun anu barengkok tur pendek. Nempok itu Ki Ganda Rajit ngeleper bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Tuluy leungeun Naga Elor dicium. Hampir Ki Ganda Rajit ngajengkang pingsan sabab leungeun Ki Naga Elor teh anu kacida bau hangruna lir oray naga. Sakuat tenaga Ki Ganda Rajit nahan ambekan, nahan awakna, kesang badag kesang lemut ngucur masihan bajuna. Ki Ganda Rajit mundur salengka, tapi Ki Naga Elor nyaram bari jeung nitah.
Ton waka mundur atuh sok maju deui ah. Salim heula takad. Salim heula jeung Ayud Acan. Oh, bisi ngambek di salim mah moal masuk wae kitu ah. Ceuk Naga Elor nitah Ganda Rajit sasalaman jeung ucingna anu ngaran Ayud Acan. Atuh Ganda Rajit teh kuat molotot matana. Sukuna berat keur dilengkahkeun kitu deui leungeunna. Leuleus tapi Ganda Rajit manehna nguat-nguat maneh. Bahkan Ganda Rajit kapaksa manehna ngaluarkeun ajian hampang raga. Leungeunna sidakep sungutna kunyem-kunyem tuluy narik napas 3 kali. Geus kitu mah bener we awakna jadi hampang. Tuluy nyampeurkeun ka Ki Naga Elor. Cong ngasongkeun leungeunna ka ucing Ki Naga. Anehna eta ucing teh make nampanan deui kana leungeunna Ki Ganda Rajit. Tuluy Ki Ganda Rajit narik leungeunna deui, tapi gantawang Ki Naga Elor teh nyarekan. Tong kitu atuh anjerit sasalamanana cium atuh. Eta leungeun si Ayud Acan cium Hayu balikan deui nyambung balikan deui. Ngadenge kitu Ganda Rajit ngahulang matana ranyai, edenganana teu cilengeng, sirahna ngubeng, tungtungna koloyong kubrag. Ragag nangkuban teu empes-empes. Nempok kitu Naga Elor nyalakatak seri. Mayu sia maganjit rek ngabobodo kai. Ceuk Ki Naga Elor bari ngaret ka anak buahna si Ganda Rajit, barang ditempo keur tinggal loler pararingsa. Wah, tampolanan si ganjerit ngomong wae kai. Sono ngabobodo malu kai. Harudang sia kabeh, harudang. Ki Naga Elor bari ngipaskeun leungeunna dadak sakala Ki Ganda Rajit sadar oge anak buahna harudang tuluy dariuk dina batu. Pok Ki Naga Elor nyarita deui anu ditujukeun ka Ki Ganda Rajit. Ganjerit sok kadarieu sing dararokot atuh tong papental kitu mun jiga jarawat. Aya picat tirareun picat. Aya piracitakeun kamarane kabeh. Sok kadarieu. Picatira nanda. Picaritaeun beureunan ya. Ceuk Ki Ganda Rajit ngalempengkeun. Ngomong naon maneh? Ngomong naon? Mamagahan ka aing. Lomaan aing akan uyah mah ulah sok mamagahan ka aing suul adab eta teh suul adab eta teh. Wanjerit barapoe silain ninggalkeun aya. Hah? Naon hasilna? Mana pesanan ayah? Kumaha tatar kaler aman? Ceuk Naga Elor nanya ke Ganda Rajit, anu ditanya tungkul bari pok nyarita. Hampura sencana ayah. Anjerit teh 3 poe ninggalkeun ayah. Ari kaayaan tatar kaler mah aman ya. Jeung ieu penghasilan aya sakedik ya. Da ieu ya. Ceuk Ki Ganda Rajit bari nyodorkeun buntelan. Ari pesanan ayah mana? Jeung naon eta si buntelan teh? Mun penting pesanan ayah we. Eta pesanan teh. Hampura ya. Pesanan ayah can menang ya. Can menang. Wah, nyak siapa goblok. Tolol. Blagung pisan siapa. Iksa siapa ka aing. Hanas wa aing teu sikat gigi nungguan sia. 3 poe aing teu sikat gigi. Heug sia aing nanti we. Goblok siapa. Goblok siapa. Teu urang dipercaya sia. Aduh, geus
lolos ya, lolos. Cik kinaga elor ngadat ka Gandaraji. Nepi ka keluar supatana. Atuh Ki Gandaraji teh teu bisa gerak, awakna leuleus. Waktosna parmitra sadayana cag atuh urang tunda heula pedaran dongeng Sunda. Ayeuna insyaallah urang patepang deui di waktos sareng galura anu sami. Ku kituna abah nyukeun hapunten bilih seueur kalepatan kapal wargi sadayana. Ku kituna mangga wilujeng kantun permios.